dibikin bos ya. Jawab. Muati hasya kan. Naon sababna? Aing disentakan kedua di lemah ya ampun. Kieu nih jadi bangsa teh deui. Nya. Naon samaksudna maling layang jamu sekali busana? Agan abdi mah agannya anteu maling. Tu maling kumaha sia? Apa sidik layang jamu sekali busana sia? Sumuhun. Abdi mah nuhun layang jamu sekali busana mah aya di abdi. Ngan abdi teu maling. Eta teh maling. Lain. Bina-bina teuing beletuk kana sira batur teh. Ay agan. Bina-bina teuing. Aya bangsat ngalawan sia. Sing. Jumbo kelek di siaran dia. Tidak. Bawaan sih kamu. Jadi siapa maling? Henteu agan abdi mah teu maling mah nya abdi maling iraha kabejakeun abdi maling. Eta teh siapa maling? Henteu. Naon sama jadi maling? Kayak sagedap agan. Agan teh ieu teh priyoge katerangan ataupun bade nyiksa abdi. Nyiksa ongkoh aing mah. Oh paing ngan geuleuh muka abdi. Nya. Cik, siapa tanggung jawab? Tanggung jawab cepot pada. Jawab. Syai mangga agan. Naon makan disebut siapa maling? Abdi mah Jeung naon maksudnya siang nyokot layang jamu sekali busana? sakali dia punten paralun anu kasuhun hampura anu ditedak uning galih nu ka pamri. Sakali deui abdi mah teu maling. Nah, Nah, abdi mah naroskeun dupi layang jamu sekali musada. Ieu lambang keagungan negara mana? negara Amarta. Negara Amarta. Tinggi. Dupi eusi nagara naon? Eusi negara. Leres. Dimimiti pamimpin nepi ka rakyat kabeh eta eusi negara. Kalebet Rakyat, rakyat. rakyat lolobana. Syai mangga. Sapuk eusi nagara teh rakyat. Iya. Tadi disebatkan ilayang jamu sekali musada teh nu Negara. negara berarti Eta cek sia. berarti nu rakyat. Maksud sia. Tadi sahur agan ieu nagara teh eusina teh rakyat. Iya. Ieu layang jamu sekali musada teh nu Negara. eusina nagara Rakyat. berarti ieu layang jamu sekali musada teh nu rakyat. Tinggi. Di mana disebutna abdi disebut maling. Abdi rakyat negara Amarta ayeuna nyokot layang jamu sekali musada. Di mana malingna eta teh nu abdi? Si Edan. Teu kedah dikeprokan Japati. Gede babatok sia. Maksud sia naon? Maling layang jamu sekali musada. Henteu maling. Abdi mah ngabantun hak abdi ieu layang jamu sekali musada teh nu rakyat ku abdi dibantu naon salahna abdi? Ayeuna kieu. Abdi teh gaduh rokok minangka. Rokok naon? Ah iya we. Eta rokok teh ku abdi teh dititipkeun ka Pun Bojo. Mama nitip ieu rokok dina lomari. Tuluy. Eta rokok enjing-enjing dibantun ku abdi. Ari abdi disebat bangsa henteu. Henteu. Da Sia. tah layang jamu sekali musada ge kitu. Naon disebut bangsa abdi? Sok. Jawab atuh lingah huleng. Ai sia rek di kumaha eta layang jamu sekali musada. Rek dijual.
ampun paralun agan sanajan abdi sangsara sanajan abdi hurupakeun pungsat bayan teu aya hirup korek-korecok tapi urusan ideologi mah urusan layang jamu sekali musada mah sanajan aya nu nawar nepi ka 30 miliar dipikeun ku abdi nyaho sia mah maksud teh moal dipikeun sanajan lapar gagan abdi memoal ieu layang jamu sekali musada sabab kagungan negara Amarta Aisyah maksudna naon abdi mah maksudna hayang nyaho eusina naon edan sia Coba. edan sia jadi syah yang nyaho eusina layang jamu sekali musada sumuhun pamali sia pamali naon deh agan camplak sia ya lanceuk aing Yudhistira aing ade aing si Jenet Nakula jeung Sadewa kabeh wan-wanieun muka layang jamu sekali musada ade sia Wanianan. hor kita wan-wanieun eueuh atuna lain cicing mah pung aing wanieun tenang atuh eta si eta Luas. kadegeun sia moal tiasa kang kadegeun moal ti eta karunya ka si goblok tadi Oh, nya. eta pikageuleuheun aya rek dibikeun semua moal tiasa kan amun teu dibikeun dibebeut-bebeut sia dipun puntang pun banting mangga kumaha agan iya wes 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 Remak gerak tuh. udang sia Ripuh pasti. Ah, karasa takal. cangkeng ngadrek-dek udang sia Sing Urang. Sing nurut atuh. ya kita hudang-hudang edan sia Eta. si cepot dipuntang banting ora cecel boncel ya Kang, ini cecel boncel naon nanti apal akang? itu Cecel bonsel teh cenang dina palangkakan. ih amit-amit atuh Nyeri. heeh kebayang egang lembang nanti Ih, awit-awit. heeh Malaysia ular ka dieu naon ka dieu sia wait deleng sia kan deleng jang Kang, ai deleng naon teu apal deui wae akang. Itu. Delang teh pamajikan direbut batur. eta mah musibah goblok lain deleng Ampun hari. tanya sia kan tanya dek jotos dening kukupan calaga jang Kang, ai jotos naon jotos teh anu hejo na ceuli. dek jotos dening kukupan calaga oh iya 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 modar teu acan iya Kuat bener. dek banting dening gelang cantra kirana ieu gelang ditengahkeun kana batu ruh-ruh kana sagara saat mangga iya 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 Wah, remak. udang modar teu acan si edan goblok ilmu naon sia bobot-bobot hirup kene pancanaka teu mati gelang teu mati tot bagian sia tot
Juragan Bima amak pun kain Kumaha tah? aing dibawa Oh, gede puput aing cepet modal oh, teu ajeun oh. yoi Naon yoi teh? Bima mah pan gitu kagetna teh yoi Oh, kaget mun yo. deg cotos dening kuku pancanaka cos cos modal teu ajeun deg panting dening gelang doble ieu gelang tadi gadekeun teu payu Oh, ada dijual komo iya cubet modal teu ajeun yoi kaget amak beren minta tolong ke anaknya kumaha tah? tot Oh, tuh, minta tolong kumaha Kang? Minta tolongna kumaha tah? ke anaknya Kumaha cenah? tot Aduh, tot kan antep. tot Dah. tot Dituluikeun tuh. tot agan upami bade seuri agan tong ditahan gitu agam nyur-nyuran biur teh lada yang seuri aing amak ka sia maksana amak aing ka sia kadekeun salaek jamu sekali busana moal tiasa agan nyaho ka aing lan nyaho henteu aing lurah Tamtama Negara Amarta abdi lurah Deta Sindang Panji tapi kamu eleh kieu sia daripada eleh omong leuwih hade ngajual imah abdi mah jadi sia ngajak kelut ka aing saha nu ngajak kelut berarti sia ngajak kelut ka aing agan salirat teh dunungan abdi manya abdi kedah ngajak kelut ka agan lamun teu dibikin berarti ngajak kelut sia agan teh keamanan manya keamanan jadi aman keuneun itu kumaha teh ari agan cek salawan aing nah agan moal isin gitu geuleuh jeung abdi era naon aing geuleuh jeung sia ieu teh nu nongton teh seueur agan bakal gujrud cepot gelut jeung Gatotkaca dina media sosial cepot gelut jeung Gatotkaca aya leuheungna si cepot eleh ku Gatotkaca leuheung da ngaranna ge si cepot tapi lamun Gatotkaca eleh ku si cepot bade kumaha Cobi. tuh mungkin aing eleh ku sia mungkin saja si kayak nyaho lawan si aing lan lawan ya kita gelut abdi mah gelut mangga lah kumaha besti we setan sibut besti ka aing mangga gan bade nyerang atau napi diserang serang aing sae mangga siap kan sok awas gan iya awas gan edon siap ndir wasieun ngogebog aing sia sok yang nyaho lah woi sak buya buat biar buat kitu patut ilmu teh Tiis gitu. anjir edan juragan anom boy Wap, Ngusak tuh sekali ge. anjir wasa, ya, what, ya, wait. Cik, wap, what, what's up, what, ya, what, Wah. Karbak dahsyat. kaper tuh.
anjir wapi wes ate wet ya sik ripuh mayep hopi Rangsya Cik Kadengan Syah Urang ripuh pasti tuh Ya itu jadi bangsa teta Urang Syah Urang Yeay ngalawan kene Tapi kata payah-payah Syah abdi mah gampang paeh hirup deui Carana dicoo we hirup What wes iya Panca Braja wes ku eta matih nama tuh Rangsya di kumaha tot Panca Braja leres Rangsya langsung Dah. tak berdaya di sana punya anak sepiteng hanapna mereka Urang Syah Urang ya titah hudang-hudang buset Edan Syah tagan nu neme mah teungeulan kakara rada peureus teh mah nya nya luar biasa dunungan anom loh make kendong macan teh ning di tah nya udah dicewang gitu ya buk aing di dieu teh sirah aing tah di bawah teh tah reketak di dieu dikepret teh Panca Braja deuk dus datang Juragan Bima gidig coba di kumaha tot Panca Braja Panca Marga naon Asia Syah deui dijawab wae atuh manawi teh salira ongkos sabta pangrungu banyak nu ngosom gitu tujuh mepeg gitu ya Edan Syah goblok ilmu naon Syah teu dua ilmu naon agan abdi mah estuning bolostro daya upaya teu daya jeung teu upaya angin kagungan Allah Jik Syah lamun bener-bener anya lalaki langit alangan jagat hayang nyaho Syah gelut teu bener jeung aing katrukeun pangarti Syah jadi begini guys aku akan berpiyu guys abdi mah teu gaduh naon-naon agan Jik Syah nyaho katrukeun pangarti Syah kai tapi da ieu mah agan nu maksanya sanes abdi Jik kai nyaho sakieu teh agan abdi magan sasangat-sangatna leuweung moal leuwih sangat tibatan sungut maksud Syah sakieu teh abdi mah naon leuleus agan Wis.
jelema gede labuh nepi ka ngancul aing. Heeh. Edan si aing leuleus bot. Dikumahakeun bapak aing sia. Dikumahakeun. Leuleus agan. Sok bade kumaha ayeuna ka abdi sok. Mangga Luar biasa maneh bot. dan Luar biasa. luar negeri abdi luar biasa. Naon maksudna atuh sia teh? Abdi mah teu kirang jeung teu langkung agan matak dibantun ku abdi teh heng nyaho eusina. Bongana agan di laluhur teh ieu layang jamu sekali musada teh ngan saukur dipake papaes wungkul. Dipake papaes wungkul, dipake mitos wungkul ku agan ai eusina teh dipararake ku agan. Eusina ieu layang jamu sekali musada nyaeta jerona pancadharma. Dimimiti dharma kahiji nyata dharma ka pangeran nepi ka handapna nyaeta keadilan sosial keur salarea. Tapi nah aku agan teu dipake komo anu kahiji mah mut agan dina mangsa agan diistrenan jadi pamimpin. Dina mangsa agan diistrenan jadi pamimpin nyaeta agan kabeh disumpah nyata dengan mengatasnamakan Allah. Demi Allah, setiap demi Allah tina tekad ucap jeung lampah urang ulah lepas tina pangabdian ka Allah. Tapi mana buktina yeuna agan nya ka rakyat teh? Realisasina mana nya ka rakyat teh? Geuningan rakyat ka karakieu geus abuk-abukan kieu. Rakyat rek nemongkeun rasa kaprihatinanana, nah aku akan beti halang-halang. Padahal cing inget gan agan dijadikeun teh ku rakyat. Anjeun dijadikeun teh ku rakyat, anjeun digaji ku rakyat, anjeun dipilih ku rakyat, tapi nah sia ka rakyat mempohokeun. Teu cerah kawas dina mangsa kampanye babatok sia. Dina mangsa kampanye mah jiga nu heueuh deukeut jeung rakyat. Dina mangsa kampanye mah jiga nu heueuh bager ka rakyat. Daek ulin ke kampung-kampung, daek ulin ke mana-mana nepungan rakyat, tapi geus ngajedog jadi pamimpin teu eling sia ka rakyat. Cing inget ya, pamimpin ulah yang diistimewakeun ku rakyat, tapi kumaha pamimpin ngaistimewakeun rakyat mah. Jadina pamimpin pikeun ngemban amanat penderitaan rakyat lain membikin rakyat derita. Bukti na ayeuna dina mangsa pandemi nah teu apa kahandap hampir abut-abutan. Cak-cakan. Jika nutupan ceuleuh we anjeun bima. Jika nutupan beungeut ku sawe nong torek maneh rakyat tepi ka awut-awutan rakyat tepi ka talangsara ku ayana ieu pandemi datang bantuan ti sia kahandap teu leuceuk dan nurutan sia. Loba dipanat ku sia. Bantuan teh teu nepi kadang-kadang nepina teh ka eta keneh. Cik atuh ku sia teh salaku pamimpin turun ka handap. RT katempuhan goblok. Palire ka itu ka handap. Tempo neangan sora ka RT tidak reukeut tempo bantuan diarakan RT katempuhan sabab naon ieu dengekeun RT sieunneun sabab urusanana data. Padahal urusan bencana lain urusan administrasi, urusan bencana lain urusan KTP, urusan bencana lain urusan kartu keluarga, tapi tempo mana anu kalaparan buru-buru bere ku sia eta. Sok buktikeun deui nya ka rakyat teh. Pigawe ieu layang jamu sekali musada teh dipake papaes wungkul. Nya, ulah. Bari dipang-pangkeun we wungkul dina etalase. Bari dipigawe henteu. Sok pikir ku agan. Rumasa aing bot. Lan Rumasa aing. rumaos. Rumasa. Ya, rumah naman. Tak itu kan, dalam dicokot karena hakikatna malu jadi pamimpin telen agan. Saha.
Dina undang-undang ditegaskan yen kedaulatan aya sapinuhna di tangan rakyat. Rakyat pamimpin agan lain agan pamimpin rakyat. Agan mah paling lila 2 periode eta ge lamun kapake, tapi rakyat sapanjang negara ngadeg, rakyat tetap aya moal aya nu disebut pensiunan rakyat.